Atuh aya aja pene onam teu nyandungi nya mah teu daya teu upaya. Atuh nu aya ge di ditu geus teu ka Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urusan nyandung mah teu kudu eta mah kumaha sikonna. Situasi jeung kondisi urang memungkinkan mangga. Kira-kira henteu jang naon nyandung ai kira-kira bakal henteu khusu ibadah mah. Henteu khusu ibadah ulah. Lamun nyandung khusu ibadah nyandung. Tuh kadenge ku jeulis ya. Bakal sia khusu. Hiji ge boro-boro nyandung, hiji ge teu khusu. Geus balik ti mana kokoprak geus pikirkeun bae. Sakumaha anak kucing deuk asup ka iwa. Nah iyalah para